Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Rubiatun Dawiyah, sabab sifat hiji menjentrekan dan wacana. Pengertian tina wacana nyaeta karangan anu panjang anu nyusunan kumpulan kalimat anu nyambung secara logis serta tematik. Tina wacana kalimat teh ngahijipikeun ngawangun hiji konteks anu genre sarta koheran. Wacana tiasa ngawujud tina rupa-rupa bentuk aya saperti pidato, esai, artikel, atau nami cerita. Tujuan tina wacana nyaeta nyadiakeun informasi anu rinci sareng genre ngeunaan hiji topik. 2. Ngadidik atau ngajarkeun pangawareuh anyar ka anu maca atawa ngadangu. 3. Ngajak diskusi atau nyobakeun pamikiran kritis jeung diskusi ngeunaan hiji isu atau masalah. 4. Ngahibur ngagoyekeun hiburan ngalangkungan cerita tentang asa kreatif. 5. Ngayohakeun menjelaskeun sareng ngajarkeun nilai atawa pangamanggi ngeunaan hiji hal. Wacana dipake komunikasi anu langka rinci sarta mendalam sehingga anu maca tanami ngadangu sasangartos sareng nganalisis topik anu diangkat. Wacana biasana ngandung unsur nyaeta hiji kohesi, koherensi, konteks. Wacana dipake pikeun komunikasi anu langkung rinci sarta mendalam. Ciri-ciri tina wacana: kohesi, koherensi, konteks, tujuan, struktur jelas. Ciri-ciri ieu ngabantu nyieun wacana anu efektif sarta komunikatif. Wacana biasa dibagi menjadi sabaraha macem, nyaeta hiji wacana naratif, deskriptif, wacana eksposisi, wacana argumentatif, dan wacana persuasif. Contoh tina wacana: judul pengaruh teknologi terhadap pendidikan di era digital. Pendahuluanna, di era digital ieu teknologi parantos ngarevolusi segala aspek kahirupan. Tebel pendidikan. Penggunaan perangkat digital, internet sareng aplikasi pendidikan parantos janten bagian integral tina sistem pembelajaran modern. Isina, teknologi ngadorong inovasi dina metode pembelajaran sapertos learning sareng kelas virtual. Guru sareng murid tiasa ngakses bahan ajar ti mana wae. Kumaha wae. Hal ieu ningkatkeun fleksibilitas sareng aksesibilitas pendidikan. Salian ti eta, platform interaktif sareng multimedia ngajadikeun pembelajaran langkung menarik sareng efektif. Panutupna, sanajan aya tantangan sapertos kesenjangan digital, manfaat teknologi dina pendidikan henteu tiasa dipungkiri. Kualitas pendidikan tiasa terus meningkat